Selamat malam orang-orang lemah anu pas ulangan ngan make kertas sakebet tengah modal sih. Kertas sakebet jabanang menta jaba pas ulangan niron ari si anakna Pangeran William ningeunah kitu hirup teh. Terus maneh pernah teh diinjem patlot atau pulpen. Ku babaturan maneh terus si pulpenna teh dikemil anjing kan bau jigong heuh. Tapi orang sok rada aneh sih euy. Nah hanya di tiap kelas sok aya we. Murid anu jiga haroream geuning. Biasana ka sakola teh ngagagandong sweater terus mun diuk teh pang tukangna, bener kan? Tapi pas istirahat semangat si anjing mah. Pokoknya mah tiap kelas pasti aya sok. Eta bener jadi giliran jajan mah sok loba. Boa maneh eta. Terus kadang kieu ya, rata-rata murid anu bangor atau belet biasana mun olahraga sok alus anjir. Nah gitu urang lain sirik atau naon. Babaturan urang we nya nu teu sakola 2 bulan pas asup sakola langsung ngiluan porseni main futsal jadi top skor anjir. Kot kabeulah gawangna teh. Oh heueuh BTW urang lulusan SMK otomotifnya anu slogana tulang aing konciring getih aing oli samping. Kan biasana kelas otomotif teh terkenal ku siswana anu balalader. Tapi jujur urang mah resep asli. Pokona maneh nu teu asup ka otomotif moal ngarasakeun rasana dihukum ku guru titah jogging make werpak. Terus masalah motor ya. Pokoknya mun ka sakola mawa motor Orion keneh beak dieleg. Jadi kudu dimodif we filter karbu ala. Ban kudu leutik minimal batlak lah. Hayang leuwih keren pelek endog ruji TDR teh. Jeung eta nu mawa motor ka sakola macem-macem sih. Aya nu motorna harerang tapi mesin ngeletrek, terus aya deui nu sebleker hareupna dipendek kana pika ban robos kana spakbor tah. Terus aya deui geuning nu jokna teh dipapas nepi mudun ari ngeunaheun hanteu jiga sosorodotan waterboom heuh ari sia motivasina naon goblok. Hampura ya. Sok rada emosional ari nguruskeun zaman sakola teh nya. Soalna eta masa-masa indah euy. Terus murid genan loba tipena sih aya nu sok diuk panghareupna tapi belet, aya oge nu unggal ulangan ngan remedial we anjing. Eta geus remedial teh da kurang keneh wae. Atuh remedial deui kitu we terus nepi ka Haryono jadi top skor Liga 1. Jujur we nya di kelas urang mah muridna gara roblog. Tapi da hirup mah jiga rodanya selalu berputar. Kadang nu keur sakolana belet ge geus keluar mah sukses geuning nya. Jadi menurut urang mah kieu, sakola lain tentang akademik hungkul. Tapi di luar akademik ge eta bisa jadi pondasi keur kasuksesan urang. Soalnya aya ya jelema nu kana akademikna beletnya tapi dengan modal niat manehna bisa sih jadi anggota DPR. Urang ge boga bala dieu nya. Nu keur sakolana pagawean jadi sekretaris kelas geuningnya pas lulus jadi naon cik sekretaris perusahaan. Perusahaan ieu geuning naon? Pinjol. Tapi geus resign ketang. Nama pindah kana ieu MLM ya. Geus lah sakitu wae ti urangnya. Ngaran urang Dian Magrib. Juragan MLM. Seuri atuh